Kak bangun kak, udah siap? Bentar lagi, Dek. Emang mau berangkat jam berapa? Jam 7. Orang udah setengah 8 gitu. Kapan? Jomblo. Si jomblo di poin tingkat poin itu. Wah kernaon? Tempo ku sia aing keur naon? Meni galak kitu geuning. Kumaha dek we? Prot di urang Kumaha dek sia teh? Teu nyahoeun si urang mah. Mangali manukna. Budak saha eta bangor teh? Ku aing teu antepkeun ku aing diwaras di ka mana oge. Gimana? Biasa aja. Ya, tolong ini telepon untuk ambulannya. Ya kak. Ya, halo Den. Halo Mang. Amang ada di mana? Lagi di rumah. Ini saya udah nyampe pertigaan. Bisa tolong dijemput gak? Soalnya lupa lagi jalannya. Iya, tunggu sebentar, saya ke situ. Lama banget, Mang. Ya, maaf Den. Nggak apa-apa mata lu somplak. Gue udah bayar mahal-mahal. Ya udah ikutin saya sekarang, Den. Iya Bang. Ini kuncinya. Ntar kalau mau panggil saya, injek tanah aja 3 kali. Ya, ntar saya datang. Lena yuk. Si jelona. Aries nana aya, suara naga aya. Jurig meureun. Ya dah. Naon sih? Ini rame sorangan oge. Dari mana yang ngodul wae sih Rit? Ini rame sorangan meni gandeng atuh panas poe teh. Nggak mau nak kapila orang nangan kopi di ditu genaheun, tiis di ditu mah. Ayo atuh. Geus ayo. Wah. Iya geuning sojan teh Wah. mana suara teh laun kurang deh geruana. Wah. Wah. Naon sih mending garandeng? Mah cager, Pak. Ger. Cuaca mulai panas dia. Naon? Ngopi, Wak.
Saya mau ka dieu teh ngarisiko ngopi we jeung ngopi. Nyeduh ka dapur. Kena tuh orang nyeduh lah nya, Urang orang. ke dapur. Buru. Wae kopi nanya. Saya teh di dinya. Duh, meni barolok ieu nih tumbenan ya, saum. Udah enggak bercana euy. Ah, tadi bisa mah itu. Udah. Caan dunia tewang kopi mah euy. Culangung sia da kecang minum. Heula, coba orang ngasang deh. Benar, kasepna karasa ku urang. Di kasep. Di deui urang kecang minum. Kasepna karasa ku urang. Aduh, Gusti nu agung. Ini balawa tumenan ieu. Heeh, bukan bebenah urang warga. Teu ieu. Nah itu mangga. Nah, itu wa. Eta tamu di kota. Meuli sopan kitu ning jelema teh eta mah. Tah kitu jeung jelema mah alus ku basa, goreng ku minyak. Halus ke urang meta. Coba hiji pantuna ah. Ngasan hiji pantuna. Cuma kopi mah. Ah mah ya. Jika laleuran. Ini gua. Duh. Itu orang mana itu? Woi, Apaan lu lihat-lihat? saya itu wa. Eta lancekan nu tadi, nu di kota. Ning bedegong. Meni bedegong gitu mah nya, eta mah beda. Oh, nu kitu mah kudu digoreng ku minyak. Oh, pasti bisa. Pasti bisa eta cocok. Aduh. Cocok. Geus Nah, mending ka itu kumaneh balaturan, bikin nyasar. Sudi teuing wa mah aturan nu kitu ih. begitu mah antepkeun keke nyasar. Ulah Terus kitu nyasar. atuh. Buru-buru, Eh, balaturan buru-buru. Heeh. Arek hayu wae anterkeun yang geus atuh hayu. Ing kok. Ya kodok loba lo di dieu. Euy. Ngomong-ngomong, budak kota teh mana, Ing? Ieu mah ngomong ama ka dieu lo. Oh, hari itu Ya guys, kan ngomong sorangan, kunaon teh budak teh jiga aya nu kelainan. Benar eta jigana. Ayo urang sampeurkeun mendingan mah. Ayo, Urang sampeurkeun lah. ayo tuh. Itu jelema teh geuning. Bukan ngobrol aja. Bener, maena kelainan. jeung naon nya eta ngobrolna? Iya bener. Namanya badan guys. Coba orang cokot. Ing, urang asup TV. Kayak urangan. Iya, asup TV Kayak urangan. Ini Suasana nggak enak nih. Kayak urangan. Itu eta naon ngaranna? Itu handphone sama handsfree ah. Oh, Coba nu eta teh. ari ieu naon? Ieu anting teh panjang, coba minjem. Enggak boleh anjing. Pinjem. Enggak boleh. pelit main nama. Enggak cokot we, minjem minjem. Udah anterin keliling dulu ya. Tapi aya syarat. Ada syaratnya. Syarat apa? Minjem eta anting panjang. Minjem eta heula. Udah bang ke situ aja. Jeung TV-na teh. Teu usah. Ya, Geus aya urang minjem heula. Dipake hiji, Wang. Pake lah hiji, Wang. Bro. Urang heula. Ayo arek kaliling ka Geus mana? kieu wae yeuh. Yuk. Keliling sini aja. Oh ya udah berangkat dulu yuk. Yuk. Ya. Ih, anting nu aing locot teh. Sa di matana. Bawa panas poe kieu. Tah, ieu teh imawa gembling. Mane ulah sekali-kali ngaganggu wa gemblingnya. Iya. Itu si Wana. Wah. Sia deui nu kapanggih jeung dek teh di dieu. Pura tua abdi mah tadi teh lulucon, nama jadi pertemanan abdi we nya. Sulit teh aya pertemanan di sia. Tuh eta baju kota banget lembur kitu ge. Enak aja lu ngomongin gue. Si berokok mah dia sopan-sopan. Kalau teh Hampura apa? Wah, ieu mah budak kota. Yang geus satu salaman heula ka wa gembling. Mana lo cici maya geus salaman. Malesin ah. Tangan kotor.
maafin kakak saya ya. Ya, enggak apa-apa. Malum wa budak broken home. Jadi itu kelakuanna. Nah, broken home sih, Dit. Naon teh ing? Kok deui urang? Ari broken home teh diibaratkan seperti gorengan Ma'ion yang terbaru yang disajikan oleh rasa tersayang dan tercinta. Ta eta. Eta ngaranna broken home. Pinter nih ing. Yang geus atuanya arek nyusul babaturan itu bisi nyasar karunya. Atuh susul lah bisi kasasar karunya. Ya. Ayo wa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, nggak ada yang menarik. Kalau ada yang menarik mah pasti seru nih. Jangan jauh-jauh ke sasar gak? Panjang pisan. Aduh, Kan sekarang zaman modern. Gua kayak nggak percaya kayak gituan mah. Ari maneh jor-joran ka dieu, ka jembatan ieu teu nyaho asa usut tempat ieu. Ah, gua nggak percaya gua mah. Si eta mah. Ing, kudu diberi pelajaran si eta mah. lain. Mana mah lain kudu diberi pelajaran, tapi na kudu diberi pendidikan. Lainna tugas. Lain, bener teh eta mah kudu diberi pendidikan. Bere. Emang tadi mana cicing doang, Pan? Iya, gua diem terus di sini dari tadi gua mah. Emang nggak tahu asal usul tempat ini? Nggak percaya, gua mah nggak percaya kayak gituan mah. Kurang bere nyaho ya, asal Nyaho, usul. Ing. Asal usul di jembatan ieu. Baheula jelema. Micen runtah ka dieu. Teu lila ku anu ngajaga ieu, jelema eta teh dituturkeun tapi ka imahna. Ah, si adenge. Karena juri. Ya nyaho gua juri. nggak percaya. Nggak percaya, tetap nggak percaya gua mah. Denge. Nah, yang geus lamun mah kitu teh percaya mah. Wadah, kena antepkeun ya. Tinggalin kewe ku maneh. Ya, antepkeun. Udah saya nama orang Saya balik. tinggalin Ka sasar mana, ayo. Orang balik ka pila. Iya. Urang ka pila yuk. Yuk. Bib, awak teh kunaon nyemilah sekieu hayang dipangnempokeun. Aduh, ente kenapa mah gembleng? Can sare urang teh Bib. Aduh, salah atuh. Di sini anak-anak mau ngasih ramuan buat ente. Siap Bib. Biar ente cenghar. Cenghar. Nih mau gembleng, minum. Siap Bib. Aduh, gimana? Enak Bib. Mantap. Aduh, beak euy santarna. Sarap coba dia. Beak euy. Aduh, kumaha dona teh ye. Wah, bener yang saya jadi. Oh, saya tuh, wah bener. Wah sultan. Hai anak muda, sini. Ya, Sultan. Ya sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beb, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, Bib. Ente mau mana sini aja. Sini ya. Gak enak. Kalian dari mana? Baru mau keliling, Bin. Biasa ronda. Muter-muter malam. Bagus, mantap pemuda harus seperti itu. Jaga Iya, lingkungan kita. Ya, Beb. Sudah, Ana mau pergi dulu. Ada urusan. Gimana, Bib? Ana tadi dipanggil mau ke Spanyol. Ngapain, Beb? Biasa, Ana mau berobat. Set. Berobat untuk orang. Ya, Oke. Hati, Beb. ya, Ana pergi. Yuk. Wah. Cicing wae. Wah teh leuseuh dap, geus di sawah tadi macul. Aduh. Ini leuseuh daripada hicing itu mah geus pencetan uwa lah. Uwa teh cangkeul ieu teh. Pencetan atuh daripada hicing. Loba kahayang kalau teh. Atuh geus sekolah kumaha atuh ning majeng-majengna ripuh. Geus sekolah kieu mah. Pahalanya. Pencetan murah lah daripada hicing. Lupa gawean. Lupa pencetan. Sia mah kitu ka itu. Pencetan lah sakedeung. Anda menjago.
Ngenahan nih kurang tarik terus. Orang kulitnya yuk. Saya urang meuli ieu Mas, antuk cenah ngurut we. Oh, saya Mas Saya urang mangkat we dah. Terus we dua ini bisa kena kemingnya. Bae mangkatna. Yuk, mangkat nya. Ya. Wah, ayo wah. Imo salaman ka wa gembling. Salaman lah tuh. Salaman lah tuh. Sing Wah, lewat udah kurang kurang geraknya. Cepayun nya. Ya. Ayo. Saya tambah di dia. Itu ya. Ini sepi pisan euy. Jiga hate. Emang teh jomblo. Ieu geus mah bener ieu. Kayak upan gitu di lembur. Ya, lembur teh. Menghandapkeun orang keliling lain mah. Cuma mah bener ya. Agak kumaha ieu perasaan? Terus ya. Itu coba tempo itu. Lewas ya. Iya kawanan gitu bener mah. Ini langsung ke handapkeun lah mah orang. Ini misalnya mah handapkeun lah dah. Girit ayo mah. Itu sangat cokin jieun Goyang gitu sih. itu sirit bener eta mah. Ayo coba orang Ayo coba geus urang ka ditu heula ayo mah. Sakit perutnya. Kamu kayak dulu ya, Kak? Iya.